kebun gitu. Macam jangan sayuran kayak nu kieu. iya. Di mana itu saha tuh meserna ieu sawi hungkul. Eta tulang pada di kumaha aja. Seblak wae. Ujang teh si emak teh ka dieu atuh ujang ka mana tuh. Ieu omah nu mantuan. Urang seblak teh jang tulang nanya. Ari ujang tos riren sakola. Kai kalapa nanya aya. Kalapa. Urang nyeun eta we urabe jeung seblak. Ieu deui aduh rerencangan kamari icalan ieu teu dipeseran karunya nya cangkaleng. Engke meser pantana jang urang yeun manisan. Ieu jang nepi ka kelas sabaraha ujang sakola teh? SMP. Alhamdulillah atuh leuheung we. Omah mah boro-boro nepi ka SMP. SD oge omah mah teu tamat baheula teh jang sakola teh lah. Biasa we. Eta jang omah mah nya teu sakola eta ku guru geura ditanya, "Maneh cenah boga cita-cita?" "Henteu cenah." Eta dak oyo cenah nya. Ai batur mah ditaranya teh. Saha? Sok cenah ngacung. Cita-cita harayang jadi naon? Rupa-rupa. Nu hayang jadi guru, nu hayang jadi polisi, nu hayang jadi dokter. Pas nanya ka omah meureunan olohok wae nya. Nah cenah maneh dak oyo nah. Teu nemalan cenah ditanya teh. Abi mah pada teu gaduh cita-cita cekeng teh da abi mah ngarumasakeun jelema miskin cekeng teh kitu nya. Teu boga cekeng teh kitu. Atuh guru teh geura kahapieun ka urang teh euy. Heuh maneh mah da emang jelema miskin cenah kitu euy. Nyeri hate eta ku guru dikitukeun baheula. Da emang kitu maneh mah cenah miskin cenah. Ya isukna teh aing mah teh sakola eureun langsung. Sarapan jang. Ieu aya ge Indo Cafe kopi teh bade ninyuh. Oh enggak apa-apa. Ini mana saja ge. Nah heureut teu caina mah jangnya. Termos mah kosong. Ieu. Mari nyuh kopi jang isuk-isuk mah. Sanguna ngagoreng tanggeus ieu geus ngagelar araya.